jelema anu perang tertembak di medan laga lillahi kalimatillah kadeleuna kurang dicacag tembak tojos pedang roh nama keraya di sorga ngaluhurkeun agama Allah ngeunaheun seungit bakalna di akhirat kabita kabeh jelema aya teh seungit amat saha ieu lah mujahid fisabilillah anu rohna pake ngaluhurkeun agama Allah cek jelema kabita amat hayang amat cek kena kos karari itu mal bisa ngeusan kuari mah alam lagi alam akhirat kuari nyeri kuari kadeleihina dicacag Sidina Hamzah mas Sidina Hamzah dicacag-cacag pangheulana di akhirat bendera dicekel ku Sidina Hamzah yuk urang lamun ke Mekah di Uhud didinya kan urang zarah assalamualaikum ya ahla Uhud Sidina Hamzah anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bendera mujahid fisabilillah serahkeun ka Sidina Hamzah mamang Kangjeng Masya Allah lamun kuari urang berjuang ngaluhurkeun agama Allah tertembak terpanah kemudian atuh ayeuna mah kitu dibeuleuh dan lain sebagainya kuari mah macam-macam di akhiratna beuleuh bendera Sidina Hamzah Masya Allah tah ngeri mana deui anu syahid nu syahid teh nu ragag di luhur tangkal brek ka handap nyeri ka deuleuna syahid asal iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ulah si siang-siang maling seng syahid budak cenah kunaon tabrakan nya sincek nya sincek syahid syahid tah mah luka beuleuh nyeri ka deuleuna nyadakeun seuseurian kuari ya Allah ya Rabb nikmat cek cenah mun jaraho kageunahannya status syahid urang pasti nama ngadoa ka Allah hayang amat kabeuleuh hayang amat dicaci hayang amat disiksa di medan laga dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah syahid awewe ngalahir kemudian aya kesulitan maut ku sebab ngalahirkeun syahid lobalah status syahid anu di akhirat bakal pangheulana ka sorga nu ti kelekep anu tabrakan asalnya nana iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam loba nah numandak begitu kula diberi informasi aya nu kabeuleuh saha masyaallah masalah geus aya ti qodona syahid kula nikmat secara zahir menyeri secara batin nasya seungit lamun urang dibukakeun hijab ku Gusti Allah ka ambeul bakalna kula ngambeul seungit teh hiji di makom Siti Khadijah seungit luar biasa eta ge teu ngahaja jamaah nu rombongan kula aya nu maot dibawa ka haram dikubur kemudian diuntit ku mobil ternyata teu kalacak wallahualam di mana kuburanna lewat maklah asup kadinya zarah ka Siti Khadijah anehna ieu aneh saat eta teh askar-askar nu biasa galak teh jauh teu kadeulean ya teu nanya teu naon nu biasa nu haram haji ulang macana nu haram haji iman teu aman bae horeng meureun deuk dipanggihkeun jeung seungitna Siti Khadijah kakarak saumur kula ka Mekah manggih sesengitan modal gitu. Nomor kedua ketika di Sidina Hamzah zarah bareng ieu milu jungan jamaah sejen sengit pahara amat beres zarah kula nanya ngaji ngambil sengit di mananya sadi keur zarah jangan teh cagian nu aya mah bau bae bau kula cagian atuh emang watak nya mah mandi sakitu teu mandi sakitu loba ambean anu kaambe ku kula loba nu teu kaambe diajak zarah ku kula ka ditu ka wali di Garut aya angin eta teh bapakna Syekh Abdul Muhi Pamijahan angin sok gede masyaallah duaan jeung besan ti Bandung oh barang pet aya hadir berarti geus beres teh zarah turun di gunung nanya Mak Haji tadi geula angin di mana sih tadi di Haruto sakitu emang aya angin ya Masya Allah Mak Haji neuleuh teh angin sakitu gedena muter henteu nya coba teu dek neuleuh mah heran ambean teu ka ambeunya na mah
angin teu neuleu sieun ditanya ada Jamilu nya lagi neuleu angin emang aya angin ngan nya nama tah rada ngabohong saya teh aya cenah nyawa aya eueuh asli nama jadi tukang geus ieu jeung isi pasti di saya itu neuleu bae ribut cenah duaan emang anak buah teh kos kari itu lucu gitu tak aya duk anjing sakitu gedena teu kadeul sababaraha kali ziarah ke para wali ke para ulama sok aya papanggihan ulah sok nanya bae henteu bae nya henteu encan kebal ziarah ka guru kula di Garut set aya di angin set muka lawang biasa set tiis tanda kehadiran beres ziarah nah gade kayaknya maje tadi aya nyendel angin emang aya angin wah cikula ieu mah hijabna gede jasa meureun karung malulunya tedek deuleu tedek karasa nah iya di jero kubur teh ternyata loba babaturan Masya Allah ai perang mameureunanan urang mancan wayah jeung ulah peperangan teh heulanan tetapi anu seimbang jeung perang aya naon ngaji eta ngaluhurkeun agama Allah perang ngaluhurkeun agama Allah dina pada ngaluhurkeun agama Allah nah aku nu mantak santri-santri eta mujahid fisabilillah tentara Allah urang neuleuh di pondok pesantren eta keur jadi tentara Allah nya mah henteu ngaharepkeun naon hiji bae hayang bisa ngaji hayang wawuh jeung Allah tentara Allah aya anu tentara Allah mingguan ieu mingguan ka Cilongok ieu lamun boga ongkos lamun teu boga mah henteu nya ge sarua bae aju ngajina ge pas di Tangkal Ambon bae kan atuh gadeukeutan tukang uduk jeung kiaina mah teu wawuheun nya mah jeung tukang somai wawuhna jeung tukang uduk oh masalah guys geus ka ditu siang hiji jeung tukang uduk ayo aya nu sabulan sakali gajina tetep tentara Allah bae tentara Allah ibu-ibu ge sok ngaji teh tentara Allah cenah keur nyusuan tentara Allah keur nyusuan cenah jarore atau tentara Allah mah tilok anu kaset tilok anu geulis jarore engke di akhirat geulisna mah kuari mah atuh sabira lah dunia gelis menang 40 tahun atuh jadi kariput tuh kok masih ieu mah karak lahir ge geus keriput cenah mah tah kacaritakeun mah di jero kubur teh engke datanglah malaikat munkar nakir nanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka wa ma kitabuka wa man ikhwanuka nah wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka eta nu bakal ditanya geus ulah hese-hese apalkeun ti kuari yang pertanyaan di akhirat man rabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka wa Muhammadun nabi wa ma kitabuka Al-Qur'an kos teka bae sia teu kudu ditalar ti ayeuna sebab eta mah asal urang ibadah ka Allah salat Ramadan puasa nisab zakat nisab haji munggah haji urang aya tahajud jang lalaki awewe mah teu kudu tahajud ja awewe mah teu kudu tahajud teu kudu rawatib teu kudu salat duha teu kudu awewe mah lalaki bae awewe mah asal ngaladenan salaki leuwih tibatan salaki geus sakitu geus dina kitab lagi teu kudu geus tahajud los kakak tahajud bae kula mah ngaladenan kakak bae ke kakak tas tahajud kula nongeng atuh leuwih ti tahajud eta bae geus kos kitu awewe mah isuk-isuk nawaran ke salaki ka kopi apa susu kula eta geus sakitu bae geus salaki kan senang aing tiba heula mah sia nawaran kitu aing atuh ngeunah ieu mah kakak kuari kakarak nyahona tiki uci kamari ngaji kan tadi mah teu nyaho oh lamun keur ti buang ora mah aing senang ieu kos kieu boh ya awak aing depan ka kuru mikiran sia aing kuari mah aing atuh bakal lintuh ye mal kebal deui cak pamajikanna kak bisi kurang laden bisi kawin deui bener tah sia bener ikhlas pokoknya kakak kawin deui kayak kula balik kayak bapak kula
sian naon. Nah iyalah aturan ibadah awe masa kaburuna bae lantaran ngurus anak ge ibadah, nyapuan ge ibadah, ngombah piring ge ibadah, mang masakeun salaki ge ibadah. Salaki bisa teger tahajudna lantaran pamajikanana ngaladenanana kakak besi tahajud kurang kopi kopi teh kukula di sadek kurang amis gula tah ieu teh. Nah besi endeu hayang kopi susu teh ieu kukula disadiakeun, besi kakak hayang cenghar tah kukula disadiakeun. Masyaallah kan ngeunaheun da salaki teh tas tahajud ngopi, tas tahajud ngopi beres, tas ngopi ngarokok reup tahajud dilaksanakeun subuh jam 7. Tunduh sakana gara-gara pamajikan nyadiakeun kopi. Salah balilah. Nah guys, iya awalnya mah aya aturan-aturan teu kudu aya boga salaki mah, kecuali teu boga salaki. Cara Siti Robatul Adawiyah keur ngarangda seperti etalah di jero kubur teh bakal aya pertanyaan munkar nakir ulah sieun sebab nu ngajawab lain urang, nu ngajawab amal ibadah urang. Cak amal urang tenang ngaji engke aya munkar nakir malaikat bakal nanya geus mangaji mah sare bae kula nu ngajawab. Kan ngeunah mangaji ge mangaji ieu ngaji beli tukang kamang haji ieu mah beda haji pendi. Sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir bakal nanya pertanyaanana sulit luar biasa. Bongan mang haji di dunia na lu calecet teh ibadah bener ge ibadah tapi teu pati bener ibadah itu tanggung jawab bae los kumaha mang haji bae ayo sia dikitu. Itu kunaon ka kuluhu bukunya anak. Seperti etalah ya Allah ya salamet orang bisa ngajawab pertanyaan munkar nakir salametlah selanjutnya. Cilaka orang teu bisa ngajawab malaikat munkar nakir cilaka selanjutnya. Loba proses-proses hisab anu bakal ku urang dilaksanakeun. Masya Allah. Nah ujung-ujungna mah kan ke surga jeung neraka ujung-ujungna terakhir. Baheula teh di Bagdad aya hiji lalaki boga pamajikan kemudian boga anak 3. Eta lalaki teh usaha mah usaha tapi ku Gusti Allah dikersakeun pemaju-maju. Manehanana kuli mah kuli tetapi gajihna teh ieu teu nyukupan kana kahirupan keluargana. Usaha naon bae ternyata orenganan teu nyukupan nyana ngobrol jeung pamajikanana. Aduh ieu urang dibere susah amat Gusti. Cek pamajikanana heueuh nya deuleu batur mah geus hararebat kok urang susah amat. Tidinya terus kunyana dilakonan susah kadang isuk-isuk bisa dahar sore-sore mah henteu. Kadang-kadang sore bisa dahar jang isukan mah henteu. Susah anu luar biasa. Dilakonan hirup susah ku keluarga tersebut mang bulan-bulan bahkan aya taunna. Lain teu usaha tetapi Allah ngeresakeun susah. Lain teu kuli tapi Allah ngeresakeun susah. Hese lamun geus dikersakeun ku Gusti Allah susah. Nyana tengah peuting ngadoa ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb abdi geus galaksanakeun hirup sabara taun susah luar biasa. Tatangga sekitarna maka deuleuna jala lembar. Kemudian babaturan abdi jala lembar, abdi anak geus 3 pamajikan ieu ngarasa susah sulit nyangakeun sadaya-daya Gusti ulah dibere susah-susah teh Gusti. Dikabul dalam rangka ngadoa sapeting 2 peting 3 peting patuh datang ke 7 peting nya ngadoa Allah mere inten mutiara plak 2 leungeun ka tuhu hiji leungeun ka inca hiji. Waduh cak daya parah ya. Aduh datang ka ibas seserian naon ka seserian ieu boga naon emang tah mutiara
mutiara hiji nanti mana kan ngadoa ka Gusti Allah diijabah ku Gusti Allah pamajikanana langsung seserian berarti urang kuarima ti mimiti isukan meureun urang lain jelema susah deui ka geus pokona mah jual isukan naon kahayang imah kendaraan dan lain sebagainya geus urang mah kuaringis nang ti Allah ieu nuhun atuh langsung isukna dibawa ku pamajikanana ke pasar eueuh nu daekeun nebak ku mahal-mahalna ieu mah inten mutiara teh buatan mana ditimbang teh sakitu poharana hese atuh ieu mah meulina tukang emas nu ieu geus teu kabelieun tukang mutiara ieu teu kabelieun tukang mutiara ieu teu kabelieun ayalah tukang mutiara nu hiji lamun dek dijual mah ulah hijian semplekeun bae cek cenah sebab mahal jasa ieu mah moal kaduitan bebe jadinya na kasalakina kakak seperti cenah mutiara geus kumaha isuk bae jadi beuk sore kunaon ai penting manehanana ngimpi kiamat barang ngimpi kiamat langsung ke sorga barang lalakon ke sorga aya 2 bangunan imah kan lamun urang nyaritakeun eta imah bagus tuh bagus biasa bae tapi lamun itu imah bagus tuh wah tambah bagus rada bagusan berarti tapi lamun imah nu itu tambah budak bagus jasa berarti kesebat kan pas ka awewe be itu awewe geulis tuh geulis biasa bae tapi lamun itu tuh itu bapak tuh mantap tambah geulis jasa tah mah nah eta geulis jasa berarti lamun itu tuh eta mah tah geus pohara geus berarti geus pohara tah mah geus aja pendi barang neuleuh ge kadinya langsung ngaguling bae geplak langsung kasurupan berarti kan gelis jasa iya makan di sorga ya Allah ya Rabb begitu datang ke sorga dulu 2 bangunan sakitu hebatna nanya ka malaikat ayata naon woi istana menang teu kula kadinya menang sok di dulu ai istana jang sae sebenarnya cak malaikat jang anjeun jeung keluarga anjeun jang saha jang anjeun geus disadiakeun ku Gusti Allah ya Allah coba-coba boleh ke hareup ka jero pas datang ka jero kentengna eueuh 2 ceknya malaikat ieu bangunan nu sakieu hebat kok bocor masa sih di surga anu bocor kieu cek malaikat teh bongan ente ngadoa ka Gusti Allah dicokot 2 kenteng dibuktikan mutiara lamun teh mah maneh tahan dina kasusahan teu ngadoa atuh moal bocor ta ieu teh dicokot tina kenteng dibuktikan mutiara terserah eta tah mah lamun deuk ditambal dibalikeun teh mutiara lamun teh mah ku ente dijual teh mutiara pake sesenangan di dunia atuh ente ka surga bocor hudangnya na cak teh aing boga istana mah nya di surga bocor je emang di talaga mah heuh bae bocor aja di surga ku jadi di duluan batakna tina inten yakut masya Allah jendela-jendelana jeung lawangna tina emas nu lain emas model di dunia ya Allah ya Rabbi terus sekitar rakunyana di deulehan ieu mah pohara amat bangunan je eueuh di dunia mal aya teh ieu mah bangunan surga nyada bebe jaga pemajikan neng kakak tadi ngimpi naon kak ngimpi kiamat aju ka sorga di sorga geus disadiakeun imah urang aduh hese nyaritakeunana ngan bocor neng masa bocor di sorga mah eta kentega eueuh 2 ku gua kakak ditanyakeun ka malaikat kok eta bisa bocor gitu gara-gara kakak ngadoa ka Gusti dicokotlah 2 kenteng dibuktikan mutiara tah nuku neng dijual teh eta teh kenteng sorga nu dibodip ku Gusti Allah jadi mutiara terserah ka neng tah lamun teh mah atuh deuk dijual bae pake sesenangan goreng nyeun imah kendaraan jeung dahar segala rupa meureun ke urang di sorga boga istana bocor lamun teh mah atuh deuk dibalikeun deui berarti urang tahan moal kebal di dunia ieu jan nu sugih pae nu susah mah komo atuh dari kumaha teh neng
ceknya nanti kena kos gitu cara malah mending balikin dewe ka ditu kajian orang jamal kebal hirup di alam dunia orang kuari umur temerenanan geus aya 35 lamun datang ka 70 30 lah tahan kula malah kajian asal di sorga bae masyaallah eta lamun urang boga pamajikan diajak musyawarah kasusahan hajeun mah iya kering sorga dunia tah mah eta pan lain kitu pamajikan urang Cikupa mah heh Cikupa mah lain kitu ka tadi bangunna teu usaha-usaha ngojek ka gojek di pan kakak mah tuh bisa ngojek jabagan ngaji emangnya sebeuh kumakan ngaji wah ieu pamajikan Cikupa blon ya barang di dieu KTP na urang Talaga aja beres lah ieu mah awewe ku lain di Bagdad akhirna kumaha cek pamajikan anaka tahan kasusah ulama asal di sorga engke bikin deui ka kakana doa deui ka Gusti Allah doa deui ya Allah ya Rabb abdi bere ampian ku Gusti daripada engke abdi ka sorga haju kurang sempurna bangunan nyangakeun sadaya-daya cokot deui Gusti harita kene dicokot teh bebe ja ka pamajikan geus urang mah mending hirup susah di alam dunia tapi tentrem ibadah ka Gusti Allah janu sugih paeh nu gagah paeh raja paeh RT paeh komo urang geus urang nyanggakeun urang ibadah bae lah ka Gusti Allah nemah jasa tah pamajikan resep tah urang boga pamajikan kos kitu tah nanya ka salakina Kak bangun capean amat di mana Kak usaha lah ka janu aya gemal kadahar geus usaha ulah terlalu hantem-hanteman teuing asal aya jang dahar bae ka urang are ibadah ka Gusti Allah tiis perasaan hate perasaan tiis enak henteu kana hate salakina ge bener oge aing teu salah milih ya kasihan eta kata si mana usaha bangun kesangan gitu aja untung wallahu alam untung teu nama itu bener ka usahana ai can untung lah balik atuh teh ai ka dieu kudu bawa duit tinggal salakina bae hak si pamajikan jelema teh jurig sih Talaga tapi lain Talaga dieu Talaga seberang ka ditu nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nusugi nu gagah pejabat abri TNI kiai ustad santri masyarakat lalaki awewe artis masyarakat biasa ujung-ujung nama maut perhitungkan ku urang diri urang ketika maut geus puguh kiai mah maut loba amal na maca Quran sholawat zikir geus puguh ustad mah paeh teh maca Quran sholawat zikir sholat geus puguh santri mah maot ketika abuya anakna maot di bejaan sareuri pan ka bebiha putra maot udah tabrakan salah kok tenangeun amat ih atuh anak aing mah paeh geus talar Quran ai sia cak nu corik teh heueuh oge nya atuh ji atuh santri mah keur ngaji sholat ustad kitu kene polisi tah jeung abri nu kudu mikir ge ye mun paeh aing kumaha ieu nah geus kaloda polisi pedagang ngabohong bae tolol ye tah pikir tah kiai ge anu henteu bener mah ngiaina bolak-balik ke pendopo bae ieu sarua siksaeun Allah ji pikir urang ketika orang maot kiai geus puguh baca Quran sholawat santri ustad ustazah kitu kene anu ngaladen ka salaki geus boga bekal dagang anu jujur jelas geus boga bekal anu ieu kabeulem syahid geus teu kudu dipermasalahkeun deui beak dosana ku kabeulem bae sing yakin jeung sing percaya perang selesai dosa geus teu dideuleu ku Gusti Allah lantaran naon luhur ngaluhurkeun agama Allah selesai kiai anu beneran kiaina isuk ngaji sore geus sanajan gede dosana teu dideuleu ku Gusti Allah deuleu perjuanganan ai sieun paeh perjuangan naon dagang karung ngabohong bae meuli anu asli dioplos nah yuk geura da kumaha deui salat inget ka karung bae ayo da kumaha aja bae naon bawain ka kuburan
ya lamun kukula jeung kurang tadi doakeun mah wallahu alam bisawab ngan tetep urang doakeun mudah-mudahan nyana panjang umur atuh didoakeun kitu ge we pendek bae nah mah keur carita teu saha renungkeun ku urang ulah wakanana mun aing isuk paeh sakitu bae mun aing isuk paeh nu gabaturan aing saha anak di luhur pamajikan di luhur anak di luhur salaki di luhur amal urang sebuah renungan urang dibere sugih syukuri kasugihan urang dibere susah nemah ku kasusahan kabeh menang pamere Allah mun tadi dongeng jelema susah kajen tahan susah pal kebel bakal ke akhirat sebab karena Kangjeng Nabi lalampahan ke sorga begitu datang ke sorga Masya Allah ajib cek Kangjeng Nabi anna aktsara ahliha fuqara'u sanyana pangloba-loba ada penduduk surga jelema-jelema nu sararusah palalakir sebab naon dek dihisab naon hisabeunana kok santri misalnya ayeuna dihisab teh ditanya santri naon boga sia itu bukan naon sugan sendal ge cepit sebelah lain naon kula mah teu boga naon samping ge IG menang pamere cek cenah teh oh sebenarnya teu boga naon kula mah kadang-kadang kula mah dahar ge milu ka babaturan kula milu ka kula pamilu-milu bae aya biasa ayo makrak batur elos ayo ustaz naon mah buah kiai di orang ku kula oh masalah hisabeun santri mah oh cek malaikat langsung surga hisabeun nek naon nu dihisab atuh santri gawe nangan ngaji salat harta teu boga nya barang si ieu pae nah nang di mana sia ta mobil truk nu beureum ayo sia aya eta kijang LGX nang di mana sia bener henteu transaksina sia aya malaikat rantai seperti etalah sing hade jeung sing hade para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kula ditungguan di ditu meureun nya geus nyelek deui ya dulur mangkaning da ieu mah dicukupkeun sakieu sebuah renungan yang urang nu geus puguh marawat cara ieu jelas kiai maot jelas mujahid fisabilillah Palestina Suriah Yaman jelas urang anu can jelas sing hade mulai ayeuna tingkatkeun kecintaan urang ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah kesel saeutik nah salat paksakeun sebab nu bakal ditanya jasa pangheulana salat nempel amal-amal nu lain di salat ketika urang teu salat atawa teu bagus salatna teu nempel amal-amal nu lain besideuk memperbaiki salat teu kudu ka Cilongok di dieu aya Ki Komar aya Ki Holil lain nu darareukeut bae geus coba belajar salat ti mimiti wuduna datang ka salatna abeh jang pibaturan urang di jero